Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng kendai ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Nafisa. Waka aya kula sareng sapertikeun lamun nyarita ieu jalma Aisyah su tegesna jalma. Lau amaroniallahu kana lapad lau amaroniallahu. Lau amaro lamun marentah nikah kami saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala bikada kana anu wahwa sareng ari itu kada eta kinayatun jadi kinayah anismi syai'in tina ngarana perkara lam af'al mangka moal migawe kami hu kana itu kada ao lau sorot atawa nyarita si jalma kana lapad lau sorot lamun jadi naon al kiblatu kiblat eta pi jihati kada tetep dina jihad anu wahwa sareng ari itu kada eta kinayatun jadi kinayah anil gorbi ti belah kulon awis syarki atau ti wetan awis simali atau ti belah kaler awil junubi atau ti belah kidul ma solaitu mangka mual solat kami ilaiha barinyang hareup ka itu kiblat ao lau a'toni atawa nyarita si jalma kana lapad lau a'toni lau a'to lamun mere nikah kami saha Allahu Gusti Allah al jannata kana sawarga madakholtu mangka moal asup kami ha kana itu jannah mustakhifan halna ngaguguyonkeun aya mustahzian tegesna anu ngaguguyonkeun wa muhkiron sareng anu ngahinakeun au mudhiron atawa anu nemrakeun lil inadi kana nentang fil kulli dina sakabehna ai hadihi salasati tegesna dina ieu anu tilu fa kharaja tuluy kaluar sahaman jalma yuridu anu ngamaksud itu man bidalika ku itu nu kabeh tab'ida nafsihi kana ngajauhkeun dirina itu man au atlaqo atawa ngaitlakeun ieu man ka kauliman sapertikeun ucapanana jalma suila anu ditanya itu man an syai'in tina tentang hiji perkara lam yurid anu henteu ngamaksud itu manhu kana itu se lau ja'a lamun datang nikah kami saha Jibrilu malaikat Jibril awin nabiyu atawa kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma fa'altu mangka moal migawe kami hu kana itu se apada maedahkeun hu kana itu kaul saha al Bujairimi Imam Bujairimi wal inadu sareng ari nentang eta huwa ari itu inad eta bi an aropa ku secara apal ieu jalma annahu kana sanyana itu ma eta al haqu bener batinan dina buktina wamtana sareng nyegah ieu jalma ayu kiro kana ngaku-ngaku ieu jalma bihi kana itu ma nakola nukilhu kana itu kaul saha As-Sarqawi Imam Sarqawi ani Romli nampiti Imam Romli waka aya kula sareng sapertikeun lamun nyarita ieu jalma lau akhodaniyallahu kana lapad lau akhodaniyallahu lau akhoda lamun nyiksa nikah kami saha Allahu Gusti Allah ai akoba tegesna nyiksa itu Allah nikah kami bitarki sholati ku sabab ninggalkeun sholat ai alaihi tegesna ku itu tarki sholat ma'ama sarta aya udur ana ari kami eta fihi tetep dina itu ma minal marodi nyatana gering wahwa sareng ari itu marod eta ma perkara ya aridu anu anyar datang itu ma lil badani kana awak payuh riju tuluy ngaluarkeun ieu ma hu ka itu jalma anil i'tidali tina jejeg bener al khosi anu tangtu itu i'tidal dolama mangka ngadolim itu Allah nikah kami wadulmu sareng ari dolim eta huwa ari itu dulmu eta wad'u syai'i nyimpen hiji perkara pi ghairi maudhihi dina lian tempatna itu se au qala atawa nyarita ieu jalma li fa'lin kana hiji pagawean
hadasa anu anyar datang itu pa'lin aeta jaddada tegesna anyar-anyaran naon wujuduhu ayana itu pa'lin hada ari ieu pa'lin eta bigueri takdirillahi tetep lianti takdirna Gusti Allah aw law syahida atawa nyarita ieu jalma kana lapad law syahida lamun nyaksiin di kami saha al anbiya upirang-pirang nabi awil malaikatu atawa malaikat aw jamiul muslimina atawa sakabehna jalma anu Islam kabeh bikada kana hiji pagawean wahwa sareng ari itu kada eta kinayatun kinayah an syai'in tina hiji perkara mashhudin anu di saksi kenaon bihi itu se li ahadin milik nah hiji jalma maqobal tu mangka moal narima kami hum kana itu nu kabeh aya mategesna kana perkara sodak tu anu ngabenerkeun kami kaulahum kana caritaanana itu nu kabeh au kola atawa nyarita ieu jalma lama kila dina samang-samangsa dicaritakeun lahu ka itu jalma naon kolim kudu tek anjeun adfaroka kana kuku anjeun au kuso atawa kudu ngadaung anjeun sawaribaka kana pirang-pirang kumis anjeun masalan umpamana fa innahu mangka sanyana itu kuso eta sunnatun sunat la af'alu nyarita kana lapad la af'alu moal migawe kami kada kana anu huwa ari itu kada eta kinayatun jadi kinayah an syai'in tina hiji perkara ma'murin anu diparentah naon bihi itu se wa ing kana sanajan kabuktosan itu kada eta sunatan sunat aetorikotan tegesna perjalanan Muhammadiyatan anu bangsa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hala kaunil qaili dina tingkah ayana jalma anu nyarita bikaulihi kana carita anana itu qail la af'alu kana lapad la af'alu moal migawe kami ila akhirihi nepika akhirna itu kaul yaksidu halna ngamaksud ieu jalma al istihjaa kana ngaguguyonkeun ayil istihpapa tegesna kana ngentengkeun bihilapi makalawan perbeda perkara ida aroda di mana-mana ngamaksud ieu jalma al mubalagota kana moharakeun pitab'i dinapsihi dina ngajauhkeun dirina ieu jalma au atlaqo atawa ngamutlakeun atawa ngaitlakeun ieu jalma afada maedahkeun hukana itu kaul saha as-Sarqawi Imam Sarqawi waqala sareng ngadauh itu Imam Husain fi Kifayatil Ahyar dina kitab Kifayatul Ahyar walau tako wala sareng lamun silih omongan sah soni dua jalma faqala tuluy nyarita saha ahaduhuma salah sahijina itu sah soni la haula wala quwata illa billah kana lapad la haula wala quwata illa billah waqala sareng nyarita saha al akharu jalma anu sejen la haula kana lapad la haula teu aya daya upaya eta latu geni moal bisa nolak min juin tina lapar kafaro mangka kupur ieu jalma walau sami'a sareng lamun ngadengekeun ieu jalma ieu jalma adanal muadzini kana adana jalma anu adan faqala tuluy nyarita ieu jalma innahu yakdibu kana lapad innahu yakdibu innahu kana sanyana itu adan eta yakdibu anu ngabohongkeun itu muadzin kafaro mangka kupur ieu jalma walau qala sareng lamun nyarita ieu jalma la akhopu kana lapad la akhopu henteu sieun kami al kiamata kana kiamah kafaro mangka kupur ieu jalma intaha paragat ieu kaul
au lau kana fulanun atawa nyarita jalma kana lapad lau kana fulanun lau kana lamun kabuktosan saha pulanun ki pulan wa huwa sareng ari itu pulan eta aduwuhu musuhna ieu jalma masalan umpamana eta nabian jadi nabi ma amantu mangka moal iman kami bihi ka itu pulan ay fa innahu tegesna mangka sanyana itu jalma eta yak puru kupur ieu jalma alama bari netepan kana perkara kola ngadauhu kana itu ma saha al ulama'u pirang-pirang ulama radhiyallahu anhum haka ngahikayatkeun hukana itu ma saha Ibnul Husni wa qala sareng ngadauh itu Ibnu Husni fi Kifayatil Ahyar dina kitab Kifayatul Ahyar wa kada sarengnya kitu sapertikeun yaqulu ida qala di mana-mana nyarita saha sahsun jalma an aduwihi tina tentang musuhna ieu jalma walau kana lapad walau kana sareng lamun kabuktosan itu adu eta robi pangeran kami ma abadtu mangka moal ibadah kami huka itu robi fa innahu mangka sanyana ieu jalma eta yak puru kupur ieu jalma wa qala sareng nyarita ieu jalma an waladihi tina tentang budakna ieu jalma aw zauzatihi atawa tina tentang pamajikanana ieu jalma wa ari itu walad eta ahabu leuwih dipika cinta ilaya mungguh kami minallahi tibatan Gusti Allah aw min rusulihi atawa tibatan utusanana itu Allah aw a'to atawa nyarita si jalma kana lapad a'to lamun mere huka itu jalma saha alimun jalma anu berilmu fatwa kana fatwa bayanal hukmi tegesna kana ngajelaskeun hukum min ghairi ilzamin kalawan henteu netepkeun faqala tuluy nyarita ieu jalma is kana lapad is ari naon ieu perkara asluhu ari asalna itu is eta ayu syai'in lapad ayu syai'in ari naon perkara eta hadasar ieu syara muridan halna ngamaksud bidalikal kauliku itu caritaan al istihpapa kana ngentengkeun ait tahkiri tegesna ngahina ait tahkiro tegesna ngahinakeun li syar'i kana syara au qala atawa nyarita ieu jalma laknatullah kana lapad laknatullahi ari laknatna Gusti Allah wahia sareng ari itu laknatullah minallahi ta'ala halna tetep ti Gusti Allah ta'ala eta ibadul abdi ngajauhkeun ka hiji abdi bisuhtihi kusabab ngabenduanana itu Allah wa minal insani sareng ari laknat ti manusia eta addu'a bisipatihi kalawan nyipatanana itu doa wahada sareng ari ieu doa eta huwa ari itu hada eta al muradu anu dimaksud huna dina ieu pasal eta ala kulli alimin tetep kasaban-saban jalma anu berilmu muridan halna ngamaksud ieu jalma bikaulihi ku caritaanana ieu jalma kullu alimin kana lapad kullu alimin al istighraqo kana meakeun ayil isti'aba tegesna ngawalatraan asamila anu ngawengku li ahadil anbiya'i ka salah sahijina pirang-pirang nabi au atlaqo tegesna atawa ngamutlakeun atawa ngaitlakeun ieu jalma au qala atawa nyarita ieu jalma ana kana lapad ana ana ari kami eta bariun anu lulubaran baidun tegesna anu jauh minallahi ti Gusti Allah au minal malaikati atawa ti malaikat au minan nabi atawa ti nabi au minan nabi atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au minal qur'ani atawa tina Al-Qur'an wa huwa sareng ari itu Al-Qur'an eta kalamullahi ta'ala kalamna Gusti Allah ta'ala
au minas syariati atau tina syariat, au minal islami atau tina Islam, au qala atau nyarita ieu jalma li hukmin kana hiji hukum, wa huwa sareng ari itu hukum eta ma perkara bayana anu ngajelaskeun hukana itu ma saha al hakimu hakim min ilzamin kalawan netepkeun hukima anu dipake ngahukuman bil binai kalawan dimabnikeun lil maf'uli kana maf'ul naon bihi itu hukum, ai bidalikal hukmi tegesna ku itu hukum minal ahkami anu tetep tina pirang-pirang hukum asyariyati anu bangsa sara itu ahkam, ayillati tegesna anu ja'ala ngajadikeun ha kana itu lati saha Allahu Gusti Allah torikon kana jalan, wa madhaban tegesna kana jalan laisa anu lain naon hada ieu hukum ayilladi tegesna anu kola ngadauhu kana itu ladi saha al hakimu hakim, eta al hukma hukum syara aula a'rifu atau nyarita si jalma kana lapad la a'rifu henteu apal kami al hukma kana hukum, mustahzian halna anu ngaguguyonkeun bi hukmillahi ta'ala kana hukum ti Gusti Allah ta'ala, au qala wallahu a'lam bishawab.